Ayah alam. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok lam, cari mangga cari lam, cari. Aduh, alam sinanten dulu, sok cari. Mohon gangguan aduh, ganggu ada manggang, aduh. Alhamdulillah lam, sehat, alhamdulillah. Kumaha hidup sabulihna sehat lam? Sehat Kang, alhamdulillah ya ai awak ngajagjag. Heuwe ieu dompet, aduh, aya nama teu boga pisan duit. Sup? Naon? Cik kawadahan saya gitu jeung si alam asaya outcome saya setik deui gitu, segar meureun. Ya lah, iya kakak, saya tik namatkeun heula maca lah, kerame yo. Kumaha alam, aya naon sinarieun ka dieu, asal riwas kieu ieu teh. Aya naon kangen heuwe di imah kesal geuning aya naon lockdown ulah ka mana urang teh. Rek ngangan duit hese, rek naon hese nya geus ulin ka dieu. Kitu Kang. Oh, benernya ini pan corona teh ya meurinan. Uing ge mata sarua ieu teh kesel di imah teh. Tapah geus we ngagarap dongeng jang YouTube gitu urang mari dia uploadkeun kana YouTube lah. Saya tukang mudah-mudahan we atuh jadi menang duit 3 batu tina YouTube teh Kang atuh. Amin lam eta ge lah mudah-mudahan we. Tapi da lain eta tujuan mah anggar we urang mah upload video dongeng Sunda eusina mudah-mudahan dong ngahibur we atuh dulur-dulur urang di lemur kitu tujuan urang mah. Sup, geus atuh pangwakeun cai jeung salam. Aduh, na kumaha ieu teh? Lam ada kopi rek naon euy? Naon we bebas sup lah Kang mah. Cai herang dek naon ge bebas. Mau lamun sek jeruk mah. Kieu bah sebenarnya nama kuring datang ka dieu teh sekalian hayang curhat boga masalah badag kuring teh. Gitu. Nuhun sok atur nuhunnya aduh Gusti nanggung. Nah curhat naon ieu teh lam? Aya masalah naon ieu teh? Kieu Kang kan akang ge apal kuring teh tukang judi, tukang mabok sagala rupa kuring teh Kang. Akang ge apal kuring teh sok tobat sok nobatan judi sagala rupa. Kan begitu urang boga pangabutuh dunia deui mah geuning anger we wing teh kabita deui ku judi teh anger we hayang kamabok deui teh Kang. Tegas-tegas kuring teh anger we balik deui kana salah, cik atuh Kang nabi teh kudu kumaha ieu teh Kang. Gitu. Hidup pernah nguping teu dongeng Raja Ngusir Heulang? Teu Kang, da kumaha kitu? Ye, kira regepkeun hidup dongengna. Kieu ieu carita nama zaman baheula aya hiji raja anu miara manuk heulang. Eta manuk teh dipiara ku eta raja ti keur leutik keneh. Dina miara eta manuk, si raja eta kabiasaan lamun seg maraban ngamandian jeung kanangna oge disimpen dina hiji tangkal caringin gigireun karaton kerajaan. Tah nalika eta heulang teh geus gede, eta heulang teh maling hayam anu rahayatna. Atuh rahayatna teh daratang harita ka karajaan. Lamun seg ayeuna mah demo meureun. Menta sangkan eta heulang teh dipaehan. Ari si raja teu sanggupeun pikeun maehan eta heulang heueuh da puguh diurus ti leutik meureun geus nyaah asa ka anak sorangan. Ceuk eta raja, heukeun we urang usir we ti ieu tempat eta heulang mah. Terus weh eta raja teh nitah ka prajuritna sangkan ngagebah jeung ngusir eta heulang tina tangkal caringin. Geleber atuh eta heulang teh hiber jauh tina eta tangkal caringin. Ari poe isukna
Eta heulang teh kasampak teh geus aya deui we nagog dina tangka caringin. Ku penggawa teh dipalengpeng geleber deui eta heulang teh hiber. Poe isukna seperti biasa datang deui kana eta tangka caringin. Lila beuki lila eta raja teh taak soak yang hareupan eta heulang anu balik deui kana eta caringin. Akhirna geus soak ka bina-bina mah eta raja teh terus ngayakeun sayembara pikeun ngusir eta heulang sangkan ulah balik deui. Jol atuh rupa-rupaning jawara jul-jol ngiluan eta sayembara. Nu boga aji batara geni, nu boga aji batara karang, nu boga aji gelap ngampar datang ka eta tempat hayang nyobaan ngusir eta heulang. Tapi tetela rupa-rupaning ajian teh teu mampu ngusir eta heulang. Keukeuh eta heulang teh jol deui kana eta tangkal caringin. Nepi ka dina hiji mangsa aya hiji aki-aki tukang tani ngaliwat kana hanapeun eta caringin. Ningali jawara keur hut-het ngusir eta heulang, eta petani ngamelong weh ningalikeun ka para jawara. Terus weh eta petani teh nyamperkeun ka palataran tempat sayembara. Eta petani nanya harita teh ka raja, "Keur naraon ieu?" Kitu ceuk petani teh. "Ieu teh keur sayembara," kitu jawab si raja. "Sayembara naon?" ceuk petani. "Ieu sing saha jalma anu bisa ngahiberkeun heulang heg teu balik deui kana tangkal caringin ieu ku kami rek diberi hadiah," gitu cek si raja harita. "Atuh kuring ngiringan," cek si petani teh. "Mangga," cek si raja. Ngadenge jawaban kitu terus si petani teh ku siwal harita nyokot kampak tina beungkeutan sulu. Terus nyampeurkeun kana tangkal caringin, habek eta petani nuar eta tangkal caringin. Kebru eta tangkal caringin teh runtuh. Tetela bener ari dituar tangkal caringin mah geuning heulang teh eueuh balik deui ka eta tempat. Tah kitu lah, kumaha kaharti ku hidup. Oh gitu Kang. Jadi kumaha Kang? Kurang kaharti abi bakal aduh. Nya tah kitu jadi lamun hidup mung balik deui kana jalan salah, mung balik deui kana judi nu tadi ku hidup kalandapan, hidup teh kudu miceun, kudu nuar sumberna. Apa teh hidup sumberna naon? Naon tah Kang? Ari sumberna teh nyaeta kacintaan hidup kana dunia anu berlebihan sehingga hidup ngaluarkeun berbagai macam cara pikeun menangkeun eta dunia. Tuar nafsu dunia nagrasa moal teu balik deui hidup teh kana eta jalan salah, pasti hidup teh bakal tuluy-tuluyan tobat. Mau teu balik-balik deui kana jalan salah tadi hidup teh kitu lah nya. Nuhun pisan Kang banyak, nuhun pisan ya kuring geus dibere pencerahan ku Akang. Aduh, ya Allah, Robi. Ya kalau Kang, ya kalau.